Assalamualaikum dulur. Assalamualaikum Bur. Assalamualaikum Bur. Tah, balikan deui. 1 2 3. Assalamualaikum Bur. Assalamualaikum dulur, lain Bur. Assalamualaikum dulur. Salam kaheman. Salam kaheman. Ulah hilap, like, komen, and subret. Kubret. Subret. 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 Atur nuhun. Hatur nuhun. Lama aing Mang Ucup nya ing rayap ki aing asal lieur euy. Put. Hei Bang, depa Mang Tis teu. Ari maneh Put berang-berang teuing ge dieu teh. Oh, pugu belah mana? Tuh di belah tonggo tuh. Oh itu. Oh, buru bantuan. Nuhun Mang. Ayo. Mang Acun, kumaha kabarna? Alhamdulillah Put. Geus tara ngareje deui ayeuna. Tara ini mah. Besok ngareje. Bisa suuk urang ini mah. Oh, bisa suuk. Heeh. Depa Mang Tis teu. Tuh itu tuh. Oh itu. Kalau ya, heeh. Oh, nuhun ya Mang. Oke, siap. Kemanian orok heula. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Mun barang-barang teh atuh Bang Pur. Oh, itu pugu Bi dah. Heeh, Bi, hampura bude peuting teh geus nyeuseuh tuh dah. Seuseun geus 2 roda. Ya, kemana wae? Aduh, hampura kaborangan euy. Betul, cabuteun sakitu deui rek kumaha? Oh, itu. Terang geus heeh. Heeh, nyantos atuh. Sabura tuh, etakeun, anggeuskeun. Mang Pun, lamun geus anggeus dahar heula di ditu. Oh, nya, Mang. Ulan teu batur ajakan dahar. Bayana kudu dahar heula, anggeuskeun heula nya. Iya, Mang. Oh, buru dahar tuh, detek tuh eta timbalna. Ayo buru tah. Eta so naon we jeung naon we. Mang Pun tah dahar heula, tah aya naon we saayana sup atah ge aya. Ulah teu dahar heula. Duh, jadi era Mang Tis karek datang. Keun bae, dahar mah karek datang ke yang penting orang dahar daripada lapar. Mending dahar heula sot. Ari kadinya nama euy lapar. Heeh. Hanya tuh Mang. Ayo sot. Dikurak. Sot tah jengkol aya. Aya. Beuh euy, ngeunahna euy dahar di sawah mah euy. Bakal pangi di tanah Eropa ge yo. Duh. Bayaran ya kita anak beri. Lumayan euy, boga kulubun ge keur peuting. Lumayan nih boga jeung budut, kakilang datang telat oge. Heueuh nya, aya teh janjian jeung bu dokter euy. Duh, heueuh euy. Cedadah keur naon nya ayeuna? Bising kumaha onam tempo heula ah. Teh. Kemana itu dadahnya? Ah, mah soal aja. Kemana nya? Ayang Uto, oh Ayang Uto, my lope. Ayo teh kenal nih dinya. Ampun, Ayang Uto ke mana? Teh, Heeh, Pun. Ari lope-lope teh ka mana?
Ya Allah, teteh, sabar atuh. Jadi kumpul ker di teangan. Ah, teteh mah ngeprank emputnya pura-pura stres. Ulah gitu ngerakeun. Put, lope-lope teteh ka mana, Put? Geus turun buru bisi lampu kayak gerak. Kan kolot-kolot celakaeun wae. Buru turun. Sok disiar-siar celakaeun teh kolot-kolot. Hari mama kunaon? Duh, karunya budak teh sing sabar we maneh teh nyanengnya. Mang, hari mama kunaon itu gini bisa ditanya. Hayu gerak neng ngobrol jeung amang di dieu. Aya naon mang meni acara luas kieu? Lu kelati. Aya naon atuh ieu teh amang? Meni kota luas kieu Siti mah Ti, maneh kudu kuat ngalewatan masalah ieu, ulah jadi kesedihan dina kahirupan maneh. Heuh aya naon atuh amang sok caritakeun. Engke heula Ti. Amang ane ka itu heula teruskeun lo hidung maneh pandian. Ih aya si amang meni gajah geubeuk pisan ih. Aya naon atunya ieu teh? Rausnya di Japri sore-sore kieu mah seger. Oh nyaeta Bu Dokter, pangput ge lebih betah di sawah nyaeta seger. Ih itu teh barudak keur naraon Mang Pud. Duka atuh juga aya naon mah. Mang Pud di dieu mah barudak mah karareaknya. Ya mohon Bu Dokter, alhamdulillah nyaeta di dieu mah karareaktif. Iya mampu diwarnaan, meni makin indah wajah perintahnya. Mohon Bu Dokter. Bu Dokter orang calik gitu yuk. Hayu Mang Pud. Meni rausennya Kang Pud, meni sejuk. Ya Bu Dokter, sesejuk Bu Dokter dari kehidupan Mang Pud sejuk pisan. Bu Dokter, kunaon ayeuna Bu Dokter katinggal murung? Henteu naon Mang Pud. Emang kamari teh asa kedik masalah. Ngan terus lah masa lalu mah masa lalu. Ayeuna mah abdi mah nuju yang harapan masa depan. Jalani we. Sok geura Bu Dokter, tinggal coba pamanteu Mang Pud. Emang kunaon gitu Mang Pud? Ya sok we tinggal, Nya sok. terus aya can Aya naon nya aya Kang Pud mah. masa depan Bu Dokter. Kang Pud nu bisa wae. Kang Pud, hayu urang uwi, tos sonten. Ya hai Bu Dokter. Hayu. Loh, ini motor naon? Ini agreng-agreng tuh ini. Ini gede Costa Lektor. Ayo motor naon? Motor aja jaden nama. Hadiah-hadiah mbah ya. Bagoga. Wah, sama aya wae hadiah di Mbah. Mbah naon? Heureuy we Mang Pud ieu mah motor modifikasi urang mah resep we modifikasi motor sorangan. Duh, sae tah Bu Dokter, Mang Pud ge engke mah jeung motor nu kieu na awi pake mesin botak. Kang Pud mah rupa-rupa wae. Maknya Mang Pud ku mesin botak atuh sekalian aku mesin jahit geura. Si Awang sarwana deh. Garek yeun. Jantos atuh atur nuhun bade we heula. Ayo mangga Mang Pud mau ngopi lama atuh sudah atur nuhun. Heula di dieu bareng ya. Mangga Bu Dokter. Mangga Mangga. Assalamualaikum. Salam. Kita saha budak teh mun tos kitu dikan. Biasa eta Mang Pud duda ta anak hiji kan bieu ta harimna mantep euy. Menangkeun nu herang harimna. Sakitu nya. Assalamualaikum, Bu Dokter. Bu Dokter. Waalaikumsalam. Kang Pud mangga lapet Kang Pud. Oh, nya Bu Dokter.
Ayo Kang Put, mangga cali. Oh, ini Bu Dokter. Kela sekedar ya Kang Put. Abi nyatet itu heula. Ya, mangga. Nyokot naon yang Bu Dokter tanya nek mere hadiah gitu. Aduh. Kang Put. Aduh, ieu naon Bu Dokter? Eta teh acu Kang Put. Tadi teh anu nitipkeun ka Abi. Sauna ningali Mang Put acuna tara ganti-ganti. Tapi jujur Kang Put, Abi mah leuwih resep karakter Mang Put anu kos kieu apa adanya. Yang aling Bu Dokter empun mah, da empun mah hayang dipikar ke Bu Dokter. Nyantong atuh Kang Put, tarima ieu mah amanah. Ngantos atuh Bu Dokter ari kitu mah. Tapi Bu Dokter, Mang Put mah teu janjinya teu tiasa nangge wal poe, soalna Mang Put mah tos betah nangge atup ieu. Henteu sawios-wios Kang Put, eta mah teu langkung Kang Put. Nu penting mah Abi tos masihkeun ka Mang Put, tos nyampekeun amanah. Ya mohon atuh Bu Dokter, ku Mang Put ditarima. Nya sok mangga Kang Put. Dah, teh. Alamun was teh mah. Geus atuh teh, ulang ngalamun wae, teteh mah geus dijampekeun ge anger wae. Sakitu geus diburau oge. Teh. Geus dahar can. Jawab atuh teh. Ulah sok piamekeun we empud. Ah, sabodo teuing. Empud mah nek meuli rokok heula. Assalamualaikum. Cedadah. 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 Eling ce istighfar. Kang Put. Mang Put. Mang Put. Kamarana Mang Put teh nya pantun nama da molongo. Cedadah. Ari cedadah kunaon nya Mang Put teu araya deui. Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Mang Put. Bu Dokter tos lami di dieu. Nembean Mang Put. Oh nya ari ieu cedadah kunaon Mang Put. Gulang-gulang wae teu tiasa ditaros. Nya muhun Bu Dokter. Oh nya Bu Dokter, Mang Put teh teu acan nyarios nya ka Bu Dokter. Teu acan Kang Put. Nya Mang Put teh teu seueur carios bisi ngisinkeun Bu Dokter. Moalna naon sok nyarios ka Abi Mang Put. Jadi kieu Bu Dokter, awal carita nama pertama cedadah we ka Indonesia teh, cedadah teh ameng sareng kabogohna. Luka ameng ka mana? Tantos kitu teh kabogohna teh aya kabar 4 bulan kalewat tah cedadah teh luka ada sena sok lalieur. Ah sena cedadah teh langsung we angkat ka bidan anu aya di lembur. Ai seuk bidan mah sena positif hamil Bu Dokter. Astagfirullah, karunya pisan atunya cedadah Mang Put. Mohon Bu Dokter, Mang Put ke bingung kudu kumaha ieu teh. Nyantos sing sabar ya Mang Put. Nya Bu Dokter, Atos laporan teu acan. teu acan Bu Dokter. Ah pun teh isin, pun isinkeun. Atuh nya moal Mang Put. Sagala ngisinkeun da entos terlanjur ieu mah. Tuh kaleresan Kang Put, aya palura. Oh nya Bu Dokter. Assalamualaikum Mang Put. Waalaikumsalam palura. Gini Bu Dokter. Muhun palura nuju ameng. Oh mohon. Sok mangga cari Palura. Oh mohon Put. Kieu Kang Pud, bapak teh ka dieu teh bade naros, ngadang-ngadang mah cenah cedadah teh keureuneuh. Keureuneuh kusaha Pud? Ning emput teh laporan ka bapak.
Nya palurah hampura empun teh teu wawartos teh era palurah. Ulah isin-isin Kang Pud, ayeuna naon teh wawartos. Heeh pun engke deui mah ulah kitu mun ayeuna naon teh lapor ke bapak. Emang eta cedadah reunha kusaha kitu pun? Ku si Uto pak tuh tempol lancek urang siga anu stres tuh bisa ditanya jeung deui anak mah si Utona mangkat cenah ngarantau. Nah, nama bapak geus apal kronologina, beran ke ku bapak diuruskeun di polsek, kayak bapak laporan lah ke Pak Cecep. Geus nama lancek mana ulah diantep, geura bawa ke rumah sakit, bisi kumaha onam. Nya ih Kang Pud, karunya cedadah tong diantep kitu. Nyangkin lah bu dokter dicandak berobat. Eta geus si entos dijampe diburana genepi ka 3 kali bu dokter. Anger we kitu teh aya perubahan. Cantos satu mangpud, bu dokter, bapak balik pamit heula. Yen aya nanaon mah ku bapak dikabaran deui. Mangga pun. Mangga. Mangga bu dokter. Mangga Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ari tos laporan mah kan raoseun Kang Pud. Aya nu mantosan masalah na oge. Nya si bu dokter. Nyantos atunya Mang Pud, abi bade eueuh heula. Tadi nama ka dieu teh bade ngajak amang deui. Tapi wios lah kin deui we. Hai itu bu dokter bade amang deui mah, maempun semangat. Ah henteu Kang Pud, mungkin deui we nya. Karunya cedadah ditinggalkeun mah. Oh nya tuh bu dokter. Nyantos abi eueuh heula nya. Nya bu dokter. Hai Kang Pud, Nya mangga bu dokter. cedadah enggal damang nya. Assalamualaikum Mang Pud. Waalaikumsalam bu dokter. Aduh, disengit kieu euy. Ah mali kumbah-kumbah ah. Duh, bener asli malami euy sengitna. Atur nuhun dulu Ruto Sobat Official MC. Like mun resep, komen keur motivasi, share meh harapaleun, subscribe. Semangat arurang berkarya leuwih sae deui. Salam kaheman kanggo dulur saalam dunya.